Assalamualaikum dulu salam budaya salam dunia tepang di sarang tata dan nami harja anu baris ngaduikeun dongeng Sunda judulna Deden Manap karya Radian Prasetya mangga baraya wilujeng ngabandungan. Pedah we wartawan anyar sasatna keur diuji talete segala ditanyakeun loba kapanasaran beh dituna jadi curiga mun parang nu diwawancara ngajawabna pabaliut atawa teu bruk-brak siga aya nu disumput-sumput. Si laing mapi panteseun lain wartawan olahraga cek Yuyun sarua papada wartawan ti majalah Sandi tapi wartawan kriminal. Dikitukeun teh Wandi ukur mesem. Keur manehna rek jadi wartawan olahraga, wartawan kriminal, wartawan kebudayaan, wartawan hiburan teu jadi urusan. Kabehanana manehna bisa resep. Ulah soteh kana urusan politik, ekonomi atawa iptek eta mah taluk. Pikeun manehna kajadian naon wae kudu disusun nepi ka tuntas. Ulah ukur ngandelkeun beja jeung hasil wawancara wungkul. Kudu aya hasil tina investigasi, panelungtikan plus naluri wartawan. Tina perkara bentang lokal Deden Manap ti klub Banteng Jaya anu ku Hendra Rukmana pelatih di bangku cadangkeun, pikeun Wandi mah teu cukup kupedah ngalaman cedera waktu latihan. Keur ngahangkeutkeun mungkas putran mimiti kompetisi memeh bulan puasa, aya beja pemain idola masyarakat Deden Manap cenah ngalaman kecelakaan basa latihan. Memang BJ mun salah seorang pemain rincuk moal kudu ngalaman pakepuk lantaran antara pemain inti jeung pemain cadangan teu sabaraha ganjor. Ngan lebah Deden Manap mah beda. Lian ti kaasup kandidat top scorer, manehna lain bae bentang lapang. Kareueus sarerea pang-pangna mojang-mojang jeung barudak. Dicoba diganti ku serep pemain hareup Deden Iyad teu produktif secara Deden Manap. Deden nu ieu mah siga nu resep main sorangan. Tara ieu malire congot tumbak PJ nu saurang deui Deden Ating. Teu cocok jeung bangun hare-hare cek analisis para wartawan mah. Ngan tepi kadinya ku Wandi mah dipapaikeun hayang yakin naon pangna Deden Manap teu dipasang-pasang. Hayang nyaho nepi ka mana ripuhna. Dina ngalawan tim elit tur berat model Pusaka Jaya wae teu puseur dayeuh teu dimaenkeun. Meh bae BJ kasoran. Da eta Deden Iyad ngan susuruntelan wae sorangan ka hareup tara ngararet baturna Deden Ating nu pangheulana ditepungan Hendra Rukmana. Parna cek ieu sarjana olahraga anu saenyana jago softball keur mahasiswana mah nya pila kadar ti jalikeun ke latihan paling oge umumna ukur bareuh. Ari cek dokter Otong mah dokter tim otot lebah cecekolanana ancur jiga Andi Lala Bareto. Atuh beh dieuna pemain kelas dunia bangsana Gullit jeung Van Basten oge kungsi ngalaman kudu dioperasi. Ku Wandi ditanyakeun saberatna oge latihan pirakun pika ngalaman tatuparna. Na kumaha carana pa Hendra ngalatih? Ditanya kitu Hendra nu tara leso tina topi kapio melengek. Ae wartawan sejen mah taran pika kieu. Pokna di jero hate. Cederana cenah basa main jeung medan utama di Medan. Tapi nurutkeun catatan Wandi, tim mimiti nepi ka menit 80, Deden Manap mainna konstan, teu katinggal aya gangguan. Wartawan memuat terang, cek Hendra rada nyeuneu. Bapa nu sagulung sagalang sapopoe jeung barudak, nu apal ka jero-jero nama. Geus kitu Hendra cengkat memener topina, luak liuk siga aya nu diteangan. Kamana si Jeki? Pokna ngomong sorangan. Wandi ngarti eta kitu peta teh artina pribumi geus hoream yang hareupanana. Wandi ngaliwat ka lapang. Kasampak para pemain keur latihan ditalingakeun ku asisten pelatih Dr. Andes Asikin. Berangret ka lapang belah kidul tempat asisten jeung para pemain karumpul. Aya dua hal anu narik Wandi. Saperkara lahabet aya pemain cakeut reuk hideung milu latihan. Pemain asing gitu. Padahal cenah BJ mah rekonsekuen moal ngontrak pemain asing saaya-aya pemain lokal wae.
Red kana bangku, Deden Manap keur diuk ngahurun balung, siga anu jauh paninengan. Di gigireunana diuk barudak lalaki umur 12 tahun 2an. Ditanya ku Wandi, ngajawab sahayuna siga nu keur gundam. Buuk gondrong, kumis jeung janggot rogok. Padahal Deden Manap mah selawasna rapih jeung limit bae, di lapang gedang danan tararah-rah roh-roh. Ka Dokter Andus Asikin ditanyakeun, saha jalma hideung nu keur milu latihan? Ben Gampu ti Senegal, walona. Nya pemain asing. Dalah dikumaha, cek Dokter Andus Asikin saterusna. Kapaksa ngarah masyarakat teu kuciwa. Sugan ku ayeuna pemain asing mah bisa kaubaran. Calakan, Ben Gampu nu galing jeung jangkung siga aktor film Morgan Freeman teh, tacan sabulan di Jabar geus bisa basa Sunda. Mana horeng ke di Senegalna boga sobat urang Sunda, karyawan kuasa usaha Indonesia di ditu. Teu acan tiasa sasarengan, walona ku basa lemes, basa ditanya kesan-kesan aku Wandi main jeung barudak PJ. Abdi masih main nyalira, engke mah panginten bakal tiasa. Ditanya tina hal Deden Manap nu rek digantina, dukanya abdi kirang paos. Mung salami abdi di dieu, tara pisan ngiring latihan, damal namung calik bae. Di tempat parkir Wandi ningal barudak anu tadi diuk gigireun Deden Manap kaluar ti lapang. Ku Wandi dikupayan. Najan bari hareugeun barudak teh duanana nyalampeurkeun. Wah, pengmar Deden ye, cek Wandi. Ditanya kitu barudak jadi beda riukna. Naon jadi judes ayeuna mah? Walau nu saurang. Tara ngajajanan, tara ngajak ameng, tara Tekebat kaburu aya nu ngageroan ti jalan budak tukang koran. Teu amitan-amitan acan, barudak nu dua berbet lompat ka jalan. Basa BJ main jeung cahaya terang ku Wandi katitenan. Najan Deden Manap aya dina daftar pemain cadangan, keur pamanasan manehna ngacicing wae. Kalapang mah milu asup, ngan ukur lelumpatan jeung senam siga puraga, teu kungsi nyepak bal sakali-kali acan. Ben Gampu dipasang tapi ceceleng-cengan sorangan. Kayak gawe nasi caketruk teh. Sungut ngalajo geus taya nu ngomah-ngomahanana deui. Mantok sia wereng, kata mah di dapur we lah. Mana Den Manap sina asup ka lapang. Nepi ka enggeusna lapur BJ teu ngagulkeun. Untung bisa gedeg oge. Padahal aku semah terus dibereg. Hadena kiper Johan Gustian keur bentang terang alus angina. Beres main Deden Manap ku Wandi disampeurkeun. Wartawan sejen ngagonyokna teh kasih lestreng Ben Gampu. Deden Manap mah teu dipirosea. Tos teu kaanggo panginten. Pokna basa ditanya nah bet di bangku cadangankeun wae. Ari cedera, dukanya da atos sae. Kunaon tara milu latihan? Ah, percuma da moal dipasang. Asa kaseehnya ku si hideung. Deden Manap teu nembalan. Yanti diajak ka lapang basa BJ main jeung Putra Agung. Cenah mah Yanti kungsi jadi kabogoh Deden Manap, ngan ngejat. Ari cek beja mah maklum jalma sohor, idola sararea jabak kasep, teu aneh mun gonta-ganti kabogoh teh. Tapi ari cek nia mah sobatna dulur sabraina Wandi, sobatna Yanti. Cenah Yanti kungsi balaka, kalah we bogoh nyoso, cohagna mah diri sakujur ge Yanti mah moal dikoretkeun. Nya ari hareupeun batur masih ganu geget jeung romantis. Ngan sanggeus paduduaan, najan Yanti geus pasrah ge, malah mah kolong ngasong-ngasong diri, tara ieu ditoel-toel acan. Ari ulin bet sok resep abring-abringan jeung barudak leutik. Ben Gampu mimiti bisa nyeluyukeun maneh jeung Deden Ating.
Tapi tacan sarua tajam na jeung duet Deden Manap Deden Ating. Deden Manap angger tacan dipasang, angger teu milu pemanasan. Ngan tadi we basang mimitian asup ka lapang milu ngahormatkan nu lalajo. Ku kitu ge asa kabeuli hate nu lalajo surak ayeuh-ayeuhan. Yanti nyerangkeun Deden Manap ti kajauhan. Manehna ngaharewos ka Wandi bari ku godeg. Sanggeus maen Deden Manap ku Yanti disampeurkeun. Kalah nyurang. Wandi jeung Yanti ngaleos di dinya. Yakin ayeuna mah, cek Wandi ka Yanti keur boncengan na motor. Cek Yanti sorangan, kapan apal jero-jeroanana Deden Manap. Jadi jelas anu sok walhiul di lapang lain Deden Manap. Kamana atuh ari Deden Manap? Ieu mah kudu nyarita ka Kapten Memen. Kapten Memen unggek-unggekan bari imut, sanggeus ngabandungan keterangan ti Wandi jeung Yanti. Tong geruh we demi nama baik Bijay, nama baik kota urang. Tada teuing aeb namun kanyahoan, pamain pujaan masyarakat bet poharani recana. Nu matak ngahaja salah saurang lanceukna anu sarimbang jeung Deden Manap diala ti lembur, sina nyamur jadi adina. Najan teu bisa-bisa acan nyepak bal. Nu penting aya jentulna. Asal nu lalajo teu leungiteun we, da moal disidik-sidik ieu. Buktina lungsur langsar terianu usil ka asup wartawan Iwal Wandi. Teu nyana Deden Manap teh jelema minculak, kelainan seks, sok resep ka barudak. Nu jadi korbanna bangsa barudak tukang koran jeung tukang nyemir sapatu. Di mana Pak ayeuna Deden Manap? Eta mangan bapa nu terang. Tapi kanu nyamul jadi Deden Manap geus rea nu nyahoeun lan taya nu geruh demi nama baik klub jeung sangkan masyarakat teu syok. Tim manajer, pelatih, pamain geus nyarahoeun. Ayeuna katambahan ku Wandi. Pamenta bapa, Wandi ge ulah geruh. Wandi bingung. Cag baraya duwi ka dieu dongeng Sunda anu judulna Deden Manap karya Radian Prasetya. Hatur nuhun kana perhatosanana, tata dan bihaja pamit, permios.